Kidariana harita muru nyamperkeun ka Jaka Sinangling. Sanggeusna deukeut terus nyarita. Duh, kula teh kinten nganuhunkeunana ieu teh. Margi salira tos tiasa ngungkulan ajen pangartina Sancaka. Upami henteu aya sairama pun anak teh tos dibawa sasana paksa panginten ku Sancaka. Ya, kalau sanabi teh bade ngabujeng nepangan ka salira. Mung tadi ningali ribet aya kacentenan ributan geuningan. Abdi ka dieu teh sareng pun biang oge pun paman ki. Jaka Sinangling ngareret ka lebah Saraswati jeung si Banteng Wulung. Nu direret ngarti harita terus daratang nyampeurkeun ka lebah Kidariana jeung Jaka Sinangling. Ku Jaka Sinangling harita Kidariana diwanohkeun ka Saraswati jeung si Banteng Wulung. Saterusna ku Saraswati dijelaskeun ngeunaan pamaksudana Kidariana salaku pupu lemur rek penta idin pikeun milu meuting di salah saja imah warga eta pilemuran. Harita tiluanana terus diaku ka jero imah. Saterusna diwanohkeun ka Nyi Atih wanoja geulis rupa anak Kidariana hiji-hijina. Sedangkan pamajikan Kidariana mah geus tiladunya sataun ka tukang. Sanajan kakarek panggih harita, tapi namangsana cacarita antara pribumi jeung tamu bisa gancang loma. Waktu Saraswati keur paguneman jeung Kidariana, ngadadak harita Jaka Sinangling ngadenge sola Sirawing anu jadi bapakna, anu tangtu we ngasaukur bisa kadenge ku Jaka Sinangling sorangan. Angling anak ama waktu keunik ini kaguha panangping harita ama geus nitipkeun mustika maung bodas ka hideuk. Kangke di mana Angling panggih jeung si Topeng Mayit anu geus sadar tina kasalahanana. Syata ngaku dulu ka urang. Eta mustika maung bodas teh bikeun ka si Topeng Mayit. Caritakeun we tanda mata ti ama kitu. Sakalian bejakeun ngeunaan mantra jeung cara ngagunakeunana eta mustika maung bodas. Angling teu kudu nanyakeun kunaon dibikeun ka si Topeng Mayit. Sabab eta mustika teh dibutuhkeun keur bekal manehna. Apana eta si Topeng Mayit teh rek kayunan lawan anu berat. Engke oge apanan mun geus pagih jeung hideuk. Si Topeng Mayit teh bakal ngajelaskeun ngeunaan karep jeung pamaksudanana. Jadi amanah ti ama mustika maung bodas anu ku ama dititipkeun ka Angling teh bikeun ka si Topeng Mayit. Sora Sirawing geus teu kadenge deui. Jaka Sinangling bari ngahulang harita ngomong dina jero hatena. Kumaha Amarawing teh nya? Rek dirapanggihna jeung si Topeng Mayit. Da geus pugu apan aing jeung anu jadi indung katut Mang Anteng mah. Rek kapadumukanana ni Karimun Sakti. Piraku kudu ngahajan yangan heula si Topeng Mayit mah. Nah rek kayunan lawan anu berat saha si Topeng Mayit teh nya. Paingan atuh mustika maung bodas dititipkeun ku dibawa ku aing. Si horeng kudu dibikeun ka si Topeng Mayit geuningan. Tapi rek ilapangina jeung si Topeng Mayit nya. Jaka Sinangling masih keneh bingung mikiran caritan Sirawing anu jadi bapana anu geus mere amanat ka manehna. Tapi kabingung Jaka Sinangling henteu kungsi lila aya jawabanana. Geus kitu we kuduna sigana mah. Harita si Topeng Mayit anu lumampah rek ka paguron Topeng Laras. Lantaran kapentingan di jalan, harita jadi aya pikiran rek milu mondok di salah saji imah warga anu aya di eta lembur.
Ari eta lemur teh anu dipupuhanku Kidarnaya. Waktu si topeng mayit datang ka imana Kidarnaya, puguh we jadi kageteun. Sabab panggih jeung Jaka Sinangling Katut Saraswati oge si Banteng Bulung. Dina eta kasembetan ku si topeng mayit terus dijelaskeun ngeunaan kajadian waktu datang ka kampung kahuripan. Ngabejaan ka Manggali jeung Mbah Madun sakumaha amanatna Saraswati teh. Saterusna dicaitakeun oge ngeunaan kadatangan Ki Baruju jeung Guntara. Harita si topeng mayit jelaskeun ngeunaan karep pamaksudanana anu rek ka paguron Topeng Laras. Jadi kitu tah Saraswati, lantaran akang ditangtang tarungku Ki Hambaraka si Raja Tega anu cicing di paguron Topeng Laras, malah akang geus nyarita ka si Guntara bakal datang pikeun nyumponan panangtangna Ki Hambaraka teh. Kitu tah ngeunaan kayan akang mah Ari Saraswati jeung Angling kitu di si Anteng rekamarana kitu. Abdi tiluan teh bade ngabujeng ka padumukan di Karimun Sakti Kang Dite. Engke ku abdi jelaskeun panjang lebar ngeunaan naon margina abdi tiluan bade ngabujeng ka tempatan di Karimun Sakti. Anu hayang diteruskeun ku abdi teh Kakang Dite kunaon bet nyumponan kana panangtangna Ki Hambaraka. Bari Kang Dite ge teh acan terang ka jamina. Sesa naon bilih Kang Dite dilicikan. Akang bisa ngartikan caitan Saraswati. Memang bener. Akang bisa wae dilicikan. Sabab si Laras Anting mah memang geus sangat musuh ka akang. Tapi ari kangaranan akang ditangtang tarung mah. Ya da akang ge boga harga diri atuh. Malah keur akang mah harga diri teh anu pang pentingna. Anu mata geus mikiran di naon-naon akang mah. Anu jelas kudu ngabuktikeun ka si Hambaraka jeung sakur anu aya di paguron Topeng Laras. Kumaha kamampuan dirina si topeng mayit. Kitu tah Saraswati. Wah, napina bener ngomongan ngecek Saraswati Kang Ditean. Jeung lemang anu ngaraya di Maguron Topeng Larasan teh bangkal gunakeun sagala ngupa cangra pikeun bingnasakeun Kang Ditean. Anu mantrat lamunan kekeuhan ngarek datangan wae mudu mamaspada gitu. Kudu mamaspada, sing mamaspada pun nama Kang Ditean ulah cileureun. Mokona mah ulah teprikeun ka beunangan dinglicikan we. Kitu ceuk Anteng mah. Si topeng mayit harita terus carita deui. Caritan Saraswati jeung Anteng mangrupa perhatian anu tang tuwe katarima ku akang oge. Ngeunaan kawaspadaan eta mah geus pasti. Sabab ku akang geus ngarti keur si Laras Anting mah akang memang kudu dibinasakeun. Sabab bakal terus jadi gangguan keur manehna. Anu matak eta si Hambaraka teh pasina oge anu dipuntangan ku si Laras Anting pikeun mereran akang. Kitu nurutkeun pamikiran akang mah. Dina sajarone ngabandungan obrolan Saraswati jeung si topeng mayit, harita Jaka Sinangling ngomong dina jero hatena. Tetela Amarawing memang leuwih waspada. Ku aing mah teu kapikiran bakal bisa panggih jeung si topeng mayit dina peuting ieu. Di ieu patempatan. Paingan anu jadi bapa tadi ngalakukeun kontak batin sarta mere amanat. Sabab dina peuting ieu dipanggihkeun jeung si topeng mayit geuningan. Kakuatan batin ama geus leuwih seukeut. Padahal tacan lila aya di tempat Rama Pamungkas teh. Jaka Sinangling ngarasa reueus jeung bagja dina hatena sabab si Rawing anu jadi bapana beuki tambah kalatih kaseukeuten batina sanggeusna tepung jeung Rama Pamungkas. Lantaran di imah Kidarahyana teh ngan aya 3 kamar. Jadi kamar kosong teh ngan aya hiji keur Saraswati wungkul.
harita si topeng mayit jeung Jaka Sinangling kartu Cibanteng Ulung mah dipernahkeun ku Ki Darayana maronokna teh di jero bale tempat riungan. Sanggeusna aya di jero bale harita Cibanteng Ulung mah geus tunuhkeun sigana teh. Langsung ngagoler ngabugi gagwe saen oge. Sedengkeun Jaka Sinangling jeung si topeng mayit mah masih keneh galuntreng. Jaka Sinangling anu harita keur cumarita. Janten kieu Mang Dite. Abdi teh keamanatan ku Amarawing muhun ku pun Bapa. Waktu abdi bade miyos ka Bujang ka Guha Panamping. Aya anu dititipkeun ku pun Bapa ka abdi kitu. Malihan pun Bapa teh masihan amanat ka abdi. Nah amanat naon gitu di ti Amarawing ti Angling? Cika sok jelaskeun. Ka Mang Dite betul penasaran ya. Eta amanat tanah aya hubungan jeung Mang Dite atau kumaha ieu teh? Leres amanat pun Bapa teh aya hubungan sareng Mang Dite. Janten kieu amanatna pun Bapa ka abdi teh. Ku Jaka Sinangling harita dicaritakeun ngeunaan amanat Sirawing anu kudu mikeun mustika mung bodas ka Radite alias si topeng mayit. Saterusna ku Jaka Sinangling dijelaskeun ngeunaan mantra jeung cara ngagunakeun mustika mung bodas. Dina mangsana dibutuhkeun bari mikeun mustika mung bodas ka si topeng mayit, harita Jaka Sinangling nyarita. Mangga nyakeun ieu mustika mung bodas teh ya. Saur pun Bapa ge etang-etang tawis soca saurna teh. Oge bakal kanggo Mang Dite jalanan bade ngayunan lawan anu berat. Bari nampanan mustika mung bodas harita si topeng mayit terus nyarita deui. Waduh. Mang Dite nganuhunkeun pisan ye ka Angling. Tetela Amarawing waspada kana kaya nu bakal disinghareupan dina paisukan. Katarima ye perhatian jeung kanyah ti Amarawing oge Angling anu katitipan ye mustika mung bodas. Geus kitu mah obrolan teh jadi kana masalah anu sejena. Si topeng mayit anu harita cumarita. Kumaha Angling geus meunang beja ngeunaan kayaan di dusun Panembong. Mang Dite mah meunang beja teh ti Manggali. Dulur urang anu aya di dusun Panembong teh si Jari Sakti jeung keluargana kitu di para warga Pilemuran aya dina pangaruh jeung kakawasan pihak Ratuan Padebur cenah. Malah geus nyieun markas sagarupa di tempat anu deukeut ka Pilemuran. Kana kitu rupina mah Mang. Anu jelas pamadegan abdi sareng Mang Dite sami dina hartos sapagodos upami urang ngabantos ka dusun Panembong Mang. Geuna ana rancang anu salajengna mah engke urang bahas deui we nya Mang nya. Urang riungan di kampung kauripan. Ya Mang Dite satuju Angling. Satuju. Malah mun teh mah urang bisa ngahimpun kakuatan dina harti anu biluk kagabungkeun diri ka urang, sumuhun Mang. Jumlahna geus dianggap cukup, leres. Mang Dite mah langsung we teh enak keneh. Nyaeta mercayakeun ka Angling anu mimpin barisan gitu. Kumaha Mang Dite bet kelak nunjuk abdi. Wayahna. Langsung we Mang Dite atuh anu mimpin mah langkung pangalaman dina sarupina. Ya teh bisa kitu atuh Angling itu teh. Pangalaman Mang Dite mah pangalaman anu galoreng. Jeung ari ku Angling mah tang teu bakal diajenan da puguh ningali anu jadi bapana kitu. Rupina ngeunaan haeta mah langkung sengke urang sawalakeun we atuh Mang nya. Upami jumlah anu ngagabungkeun diri ka urang terus dianggap cekap ya teu kedah dibahas ayeuna teh Mang Dite. Loba deui carita atawa obrolan anu sejena samemeh Jaka Sinangling jeung si topeng mayit salare. Pikeun Jaka Sinangling mah ngarasa suka oge hatena. Sabab si topeng mayit geus robah sikap kitu deui caitanana dina mangsana cacarita. Kituna teh lantaran geus sadar sangeusna dirina teu mampu hungkulan tahapan ajen pangartina Sirawing.
Dina poe sukna bareng jeung meletekna panon poe Jaka Sinangling jeung Saraswati kitu di Bantai Bulung. Anu leuwih ti heula pamitan ka Ki Daryana jeung Nyi Atih rek nuruskeun lampahna ka padumukanana Nini Karimun Sakti. Sangeusna Arindi takarek si Topeng Mayit anu pamitan ka pribumi pikeun neruskeun lampahna ka paguron Topeng Laras. Kirawanci pabeberang harita di paguron Topeng Laras ngariung rimaan. Ki Hambaraka si Raja Tega, Mbah Buyut Jamarut, Guntara jeung Laras Anting katut Dewi Angrum. Sedengkeun Ki Barujul tacan pulih sapenuhna tina tatu di jerona. Ki Hambaraka anu haritakeun cumarita. Dari penting waktu aing keur ngobaran si Barujul euy. Geus aya harewas gaib anu ngabejaan ka aing euy. Si Topeng Mayit teh bakal datang dina poe ieu euy. Ngeunaan Ki Barujul, si Barujul tah engke sore ge pulih tatu di jerona. Loh punten ya, punten pangarsa punten ya. Abdi bade ayan ditaroskeun ka pangarsa Ki Hambaraka ieu. Punten, tapi punten ya punten. Siapa punten we ngagunduk sakoplok. Rek nanyakeun naon mah teh sugun euy? Ha? Hasok omongkeun ka dewek aing. Duh punten. Punten ya. Geus punten di bae. Heuh hasok saya teh ngomong naon teh? Tadi pangarsa nyaurkeun waktu tadi wengi ngalandungan Ki Barujul pangarsa teh aya anu ngaharewos ngawartosan si Topeng Mayit teh bakal sumping dina dinten ieu tadi ieu. Punten ya. Nah, saha eta anu ngaharewos ka pangarsa Ki Hambaraka teh? Tapi punten ya. Hoyong terang we abdi mah pangarsa. Pajar teh lajakeun naon sia teh koplok. Anu ngaharewos ngabejaan ka aing teh siluman ti alas roban euy. Anak buahna Rabu siluman begu ti alas roban sugun euy. Kangaranan anak buahna Ratu Siluman, Ratu Siluman begu. Nya sarua we jeung anak buah aing sugun. Da kumaneh mah moal kadele. Da melotot mata peda si aing mah. Aing mah kadele ku aing mah. Sagedeung deui si Topeng Mayit teh bakal datang jeung sugun. Ayeuna aing rek mere tugas ka maneh. Tugas kumaha teh ya pangarsa cobi jelaskeun ka abdi. Maneh dagoan di luar nya nya tapi keun ngabagiakeun si Topeng Mayit engke mun geus aya datang asup ka pakarangan langsung ku maneh hadang kitu sugun. Hadang ku maneh. Saterusna tang tarung ku maneh gun euy. Aing ngahaja moal maka kaluar. Keun bae ku aya silaing heula ku silaing we sing hareupan. Guntara kerung bari ngahuleng. Kageteun sabab kudu ngahadang si Topeng Mayit bari kudu nangtang tarung ka si Topeng Mayit. Alah kunaon maneh kalaka kerung ngahulang kitu sugun? Aing nya capek teh. Teu kaharti atawa kumaha jeung kerung sia teh? Keur mah goreng patut kata mah kerung bagi goreng patut sia teh. Sanes kitu pangarsa. Keun masalah goreng patut mah. Alah lemung abdi teh bingung we pangarsa. Apaan pangarsa Ki Hambaraka uninga. Abdi sanes tandinganana si Topeng Mayit pangarsa. Bade kumaha abdi nangtang tarung ka si Topeng Mayit. Atuh. Sakiat rubuh atuh abdi ku si Topeng Mayit mah pangarsa. Maneh montong wakagablek pamikiran kitu sugun euy. Can naon-naon sia mah geus leumpeuh yuning.
aing moal nitah ka maneh mun aing teu boga maksud jeung tujuan Sugun. Dengekeun ku jujur maneh Gun. Maksud aing mah tugas teh teu saukur nitah Sugun. Tapi maneh ku aing bakal diberi kekuatan. Jadi kemampuan ilmu silat jeung tanaga lapisan maneh teh bakal leuwih hebat Sugun. Jadi maneh montong sieun ku situ Topeng Mayit Sugun. Loh, punten poso. Punten. Sanes lancang ieu. Punten. Nah kunaon sanes langsung we ku pangarsa Ki Hambaraka we atuh. Ditinakna eta si Topeng Mayit teh ulah naon teh anokeun abdi mah diporongos oge abdi langsung ciut atuh bangsa. Maneh bener-bener belagug Sugun euy. Maneh teh kudu ngarti satengah bagian kekuatan ilmu aing anu bakal nyanding ka diri maneh Sugun. Maksud aing mun ku eta satengah bagian kekuatan ilmu aing si Topeng Mayit bisa dirubuhkeun Sugun. Bisa di naon teh bisa sakaligus langsung dipodaran ku maneh Gun. Luaran si kakek sudah koprok. Ngan lamun maneh anu dirubuhkeun mangka aing geus bisa ngukur kana kekuatan ilmu si Topeng Mayit. Jadi aing teh kudu ngagunakeun kekuatan ilmu sapinuhna Sugun. Mun teh mah maneh bisa dirubuhkeun. Moal nepikeun ka ojor Gun euy moal. Sabab dewek bakal langsung turun tangan. Kumaha arti maksud caitan aing ha? Guntara geus jadi pilihan kajabat kudu nyanggupan kana kahayangna Ki Hambaraka. Pamilas kitu mah. Sing sok kumaha. Karep si lain kumaha sing sok. Sumuhun. Manggalah. Ku abdi dilaksanakeun eta tugas di pangarsa Ki Hambaraka teh. Maneh langsung keluar. Sabab sakedeung deui si Topeng Mayit bakal datang Gun euy. Asok keluar maneh Gun euy. Tong kekeureuceung man siga nu TBC sia teh. Siga nu cacingan goblok. Sok. Mangga. Siap. Mangga pangsa. Harita Guntara terus muruk keluar. Caritaan Ki Hambaraka tetelah henteu nyalahan Baracakra. Sabab Guntara teu kudu nungguan lila bener we si Topeng Mayit datang sarta asup ka pakarangan. Ningali si Topeng Mayit geus asup ka pakarangan harita Guntara langsung ngacerat luncat ngahadang. Cerat cilung ceregedeg. Guntara mancuh dina tangtunganana dihareupeun si Topeng Mayit anu harita ngeureunkeun lengkahna. Si Topeng Mayit nitip seukeut ka Guntara betus nyarita. Lain make jeung ngahadang sagarupa Guntara euy. Rek naon si lain? Ha? Berhadang sagarupa si lain, ha? Alah mana si Hambaraka? Mana si Hambaraka nangtang tarung ka dewek teh? Hasok keluar gitu. Aduh hareupan jeung dewek. Sok, cenah keluar. Ku aing geus bisa kaukur tepikeun ka mana kemampuan jeung kekuatan si Topeng Mayit. Ku aing geus kabaca kumaha takaran ilmu sagara emel anu digunakeun. Nu digunakeun pikeun ngabinasakeun si Topeng Mayit. Maraneh ti luar hasok keluar. Bandungan kumaha tindakan aing. Mangsa modaran mangkaluk anu ngaran si Topeng Mayit. Curelat cilung kalayang sadagedeg. Ki Hambaraka mancuh dina tangtungana dihareupeun si Topeng Mayit. Sedengkeun Mbah Buyut Jamarut jeung Laras Anting katut Dewi Angrum harita kaluar ti jero imah. Dua cirim adu hareupan, dua tetepan bantrok. Ki Hambaraka nu leuwih teu heula nyarita.
aing si Hambaraka teh topeng mayit. Aing anu geus nangtang tarung ka maneh deuleu euy. Kemampuan jeung kekuatan maneh lumayan oge euy. Malah maneh leber wawanen bari datang yumponan panarajang aing panangtang aing. Tapi maneh kudu ngarti topeng mayit. Peda bisa ngerubuhkeun si Guntara. Maneh muntong boga anggapan bakal mampu ngarubuhkeun aing sia. Dewek geus nyaho kekuatan ilaing Hambaraka. Ari itu geus nyaho. Mereka mampuan jeung kekuatan kasih Guntara. Jadi nasib ilaing ge moal bisa mapina bakal seperti si Guntara. Artina ilaing ge bakal dilupuhkeun ku dewek. Sakuluna mah ditali keneh langsung we ilaing anu majuna raja ngayon dewek teh Hambaraka. Maneh wantong cumagos satepeng mayit koplok. Ceuk aing sanggeusna maneh bisa ngarubuhkeun si Guntara dengikeun ku jejuwir teh sia. Mangka aing geus bisa ngukur deuleu sia. Tapi ka mana kemampuan ilmu silat maneh deuleu. Jeung kakuan pamungkas maneh. Anu matak montong kaduhung mun poe ieu maneh binasa ku leungeun aing topeng mayit. Aing geus moal meuli ampun ka maneh deuleu sia. Ilaing tuh kudu nganggap enteng ka dewek Hambaraka. Sabab kayaan bisa wae bakal sabalikna lain dewek anu binasa, tapi ilaing anu bakal ngajampala jadi bugang. Keur dewek moal make kudu sentar ngayonan jalma seperti ilaing Hambaraka. Mun heuh maneh mampu ngabinasakeun aing, coba maju narajang maneh topeng mayit. Gede kawani si laing. Sok gunakeun ku maneh jurus anu paling ampuh. Aing hayang nyobaan kekuatan panarjang maneh topeng mayit. Buktikeun kahebatan maneh, hasok maju narajang sia. Ningali sikap jeung ngadenge caritan Ki Hambaraka anu nganggap enteng ka dirina. Ngajadikeun si topeng mayit pedah amarahna. Langsung ngawangun pasangan pikeun ngagunakeun jurus ampuhna bari nyarita ka Ki Hambaraka. Ku dewek ayeuna bakal dibuktikeun Hambaraka. Tanah ye. Curewat cidung si topeng mayit maju narajang. Sanajan lemor tanpa pakarang tapi kekuatan panarajangna dibarengan ku kekuatan tanah lapisan mangrupa panarajang anu teu bisa dianggap enteng. Panarajang lawan harita ku Ki Hambaraka henteu disingkahan. Tapi dibendung ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan leungeun masing-masing anu pada dieusi ku kekuatan tanaga lapisan harita rumangsu. Hayuk sabuk keduk gas. Dari deug si topeng mayit dari deug kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun Ki Hambaraka tetep mancuh dina tangtunganana. Si topeng mayit karanyu kaget tanaga lapisan Ki Hambaraka tetela leuwih kuat. Nggak syukur sakit itu kekuatan panarjang maneh teh topeng mayit goblok. Dereh ku maneh aing masih kene panceg dina tangtungan. Sedengkeun maneh dari kadorong mundur ka tukang, karaos. Masih kene penasaran, can percayakanlah kehebatan aing topeng mayit. Hasok. Maju dina rajang sia. Ku kakuatan leuwih hebat deuleu sia. Katukeun pangabeguk teh satopeng mayit. Si topeng mayit ngawangun di pasangan. Masih kene penasaran sigana mah. Sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Dewek kacaroma saereh jajaten Hambaraka. Tadah panarjang dewek. Curewat. Cidung si topeng mayit maju dina rajang ngagunakeun tilu parapat bagian kekuatan tenaga lapisanana. Pikeun anu kadua kalina Ki Hambaraka harita ngapendung deui panarajang anu datang. Sabuk hiu. Keduk gas. Sabuk. Keduk gas. Jadi geug.
Si topeng mayit ngadalik deui ka dorong mundur ka tukang. Sedengkeun Ki Hambaraka tetep mancuh dina tangtunganana. Si topeng mayit mancuh ke tangtunganana ngatur reng hapanapasna bari ngomong dina jero hatena. Kekuatan tenaga lapisan si Hambaraka memang hebat. Geus 2 kali panajang aing di bendung. Mana tetep mancuh dina tangtunganana. Kalaka aing anu kadorong mundur ka tukang. Ningali kana kanyatan saperti kieu geus eueuh cara kapaksa aing kudu ngagunakeun jurus pamungkas mun kaya kieu mah. Si topeng mayit jadi boga pamikiran pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Dina kayaan keur kitu si topeng mayit jadi rancung celina waktu ngadenge sora Sirawi. Kau maksakeun ngagunakeun jurus pamungkas Kang Dite. Sabab eta pisan nu diharepkeun ku anu jadi lawan. Apalah lawing ge teu miharep mun nepikeun ka Kang Dite ajaling pati. Leuwih hade gunakeun we mustika maung bodas. Dina kayaan anu jadi lawan ngayunan sapasang maung bodas. Kang Dite langsung ini tinggalkeun patempatan. Salamat keuli heula we ayeuna mah. Hampura lain teu percaya kana kemampuan Kang Dite. Tapi memang kenyataan Kang Dite moal mampu pukulan anu jadi lawan. Laksanakeun we ayeuna mah taitaan awi. Sora Sirawi geus teu kadenge deui. Si topeng mayit ngahuleng sakedeung bari ngomong dina jero hatena. Aing kudu percaya kana caritana Sirawi. Aing teu kudu maksakeun diri aya ngukulan anu jadi lawan. Sabab kekuatan ilmu si Hambaraka memang leuwih punjul. Leuwih hade aing nyalametkeun heula diri we. Caitan Sirawi ku aing kudu dilaksanakeun. Paingan aing dibeklan mustika maung bodas. Daya maksud jeung tujuan anu tangtu geuningan Sirawi teh. Radite alias si topeng mayit geus teu loba dipikir. Harita nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kakuatan tuah kasakten mustika maung bodas. Da puguh geus dibejaan ngeunaan mantra jeung cara ngagunakeun eta mustika. Harita si topeng mayit ngalaksanakeun parentahna Sirawing, sanggeusna ngarapal mantrana bari ngusapkeun mustika kana siku kenca katuhuna teu kanyahoan ti mana datangna. Geus aya 2 maung bodas di kenca katuhun si topeng mayit bari pating galaur. Kaayaan eta sapasang maung bodas teh ngan saukur katinggali ku si topeng mayit jeung Ki Hambaraka wungkul. Sedengkeun anu sejen mah anu ngabandungan eta kajadian teu ningali ka eta sapasang maung bodas. Gaur. Sapasang maung bodas ting galaur bari mencrong ka Ki Hambaraka. Ningali kana kayaan anu saperti kitu Ki Hambaraka rada kageteun oge. Tapi kakagetna henteu lila harita Ki Hambaraka nyarita ditujukeun ka si topeng mayit. Naonan maneh teh topeng mayit jingsinan ka aing sia teh awas bebunyi tu aing sia teh goblok. Kalau kami minta bantuan kanu sejen gelingan. Maneh kudu nyaho aing muarek sentar ku tinggaluna sapasang maung bodas geus sia. Maneh belagu canyaho kahebatan si Hambaraka sia topeng mayit. Kalau tak minta bantuan kalau gitu patut. Hasok rek kumaha ketak maneh topeng mayit. Si topeng mayit moh geus biakeun akal sianya. Harita si topeng mayit curugna nunjuk ka lebah Ki Hambaraka beutus nyarita ka sapasang maung bodas nu aya di gigireun kenca katuhunana. Sapasang maung bodas, kula minta bantuan Andika. Itu musuh kula si Hambaraka binasakeun ku Andika. Hasok reweg cakar sasak awakna. Binasakeun, maju. Gaur sapasang maung bodas ting galaur.
harita Ki Hambaraka geus teu sempat ngagunakeun ilmu sagara emel. Sabab sapasang maung bodas geus tingkara jeleng muruk ka tempatna Ki Hambaraka. Sakumaha nu diparentahkeun ku si Rawing harita dilaksanakeun ku si Topeng Mayit. Ningali Ki Hambaraka pada ngaroweg jeung dicakar ku sapasang maung bodas, harita si Topeng Mayit gacorelat ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun anu ngabandungan kana kajadian anu lumangsung jadi bingungeun ningali Ki Hambaraka hut-het sorangan. Malah si Topeng Mayit anu ngacorelat init mah geus teu sempet aya anu merhatikeun. Kaayaan Ki Hambaraka anu ngayunan sapasang maung bodas. Harita baju jeung calana anu dipakena sarowek ku cakaran jeung pangrewegna sapasang maung bodas. Tapi cakaran sapasang maung bodas tete lah henteu mampu nembus kana kulitna Ki Hambaraka. Teu tatu saeutik-eutik acan. Sedengkeun sapasang maung bodas anu ngahurup Ki Hambaraka beuki tambah garang panarajangna. Tapi Ki Hambaraka lain bae mampu ngabendung panarajang sapasang maung bodas, tapi bisa malas narajang pilih genti ka sapasang maung bodas anu ngahurup ka manehna. Curelat, cilung. Ki Hambaraka ngacoelat ke tempat anu kosong. Sapasang maung bodas ting talaur bari merhatikeun kalebah Ki Hambaraka anu geus pindah tempat. Ki Hambaraka musirkeun perhatianana ka sapasang maung bodas bari terus nyarita. Baju aing sarwe ku maneh sia maung bodas goblok. Tapi cakaran jeung pangreweg maneh eueuh anu mampu nembus kana kulit aing deuleu sia. Maneh duaan sakumaha garang jeung galakna. Moal mampu ngabinasakeun aing mah sia. Leuwih hade maneh duaan balik sia. Balik asal. Asok marayu deui maneh sapasang maung bodas. Mun heueuh rek ngabinasakeun aing mah. Gaul. Sapasang maung bodas ting galaweur deui. Kajulong. Sapasang maung bodas harita ting garajeng deui muruk kalebah Ki Hambaraka. Sedengkeun Ki Hambaraka harita ngacungkeun dengan katuhuna kaluhur bari nyarita semua anu ngagero. Geus waktuna malulang ka asal sia sapasang maung bodas. Tanah ilmu pangleburing daya gaib. Curelat cilung. Ki Hambaraka ngacorelat luncat mapag sapasang maung bodas anu tingkara jeleng maju narajang. Dina kayaan badan ngalayang teu napakana lemah. Harita Ki Hambaraka ngagunakeun leungeun katuhuna anu ngandung kakuatan ilmu panglepuring daya gaib. Pilih genting ngahantem kana hulu sapasang maung bodas. Curelat kalayang. Gaul. Sawuk hiuk gegas. Gaul. Sapasang maung bodas anu masing-masing pilih genti huluna kabenangan ku kakuatan panarajang leungeun katuhuna Ki Hambaraka harita pating galawur. Saterusna jerimna ngiles ngaleungit. Ki Hambaraka mancuh dina tangtunganana. Bari merhatikeun baju anu dipakena. Jeung calana pangsina anu sarwe kabeunangan ku cakaran jeung pangrewegna sapasang maung bodas bari terus ngomong sorangan. Haram jadah baju jeung pangsi aing sarowek si kurang ajar. Si Topeng Mayit memang belagu ka koplok teh. Marukana aing bakal binasa ku sapasang maung bodas. Tapi kamana? Kamana si Topeng Mayitnya? Aih. Ki Hambaraka muterkeun paneteupna ka sabudeureun pakarangan. Si Topeng Mayit anu katingali cirimna. Ki Hambaraka jadi sadar. Si Topeng Mayit geus ini tinggalkeun eta patempatan.
sedangkan anu merhatikan keayaan Ki Hambaraka jadi pada karagetan sabab baju kampret jeung calana pangsi nu dipake ku Hambaraka saroek. Harita Ki Hambaraka ngagajeng luncat hareupeun Empah Buyut Camarut, Guntara Laras Anting jeung Dewi Angrum. Maneh kabeh kagetnya adalah baju jeung pangsi aing saroek. Kumaraneh mah memang moal kadele. Tadi aing ngalawanan sapasang mong bodas euy. Anu ngabantu kasih topeng mayit kurang ajar teh tah. Maraneh opatan eueuh anu neuleuh nya. Mun si topeng mayit bantok ninggalkeun di patempatan. Teu neuleuh maneh Gun. Aduh punten. Allah punten Bang Desa, punten. Abdi tadi teh merhatikan kayaan pangarsa kaitang aneh margi hutet sareng pakupis nyalira. Walah lamun teu katingal lawana kitu pangarsa. Namesol pangarsa ngalawan sapasang membodasnya. Nah ada ku abdi mah sareng alus sanesna mah buat teu katingali geuningan bata pangarsa. Boleh pangarsa teh ngalawanan mangbodas teu katingali ku abdi mah. Maraneh opatan memang moal aing bisa neuleuh sugun. Iwatiku aing jeung ku si topeng mayit kadelehna. Si topeng mayit geus kalojokeun ka aing setan teh si kurang ajar si kangkurak teh tah si bebengok. Geus teu untupan eta mangkeluk ngayunan aing. Matak terus kabur nyelametkeun deui tah si kurang ajar teh. Aing gagal terjadi modalan si topeng mayit ieu. Aduh. Bodoh ku aing teh poe teh dipecat geunna ku aing. Aing bener-bener diperdaya ku si wawalag janah teh tah. Padahal mun teu kabur mah geus modal tah mangkuluk si topeng mayit teh Laras Anting. Abdi ge sempat merhatikan si topeng mayit pangarsa. Margi anu musirikeun perhatian ka pangarsa anu memang aneh. Margi sapertos anu tarung bari henteu aya lawana kitu pangarsa. Oh cek aing ge eta sapasang mung bodas teh moal kadele ku maneh mah. Tapi eta mah Jamarut besar mah balagug geuningan. Alah mun bisa kacolongan teh nyaho si topeng mayit tabur. Sakuna mah dihadang tah si topeng mayit teh. Ieu mah si Jamarut. Pokoknya tak memang sarua seperti jeung anu sejena. Ente sempat merhatikan ngasih topeng mayit. Anu jadi perhatian teh kayaan Kakang Hambaraka we. Ari pe kalah kakabur si topeng mayit teh geuningannya. Maraneh kabeh memang paragug. Beungeus aing minta heula salin baju we ayeuna mah laras. Ngeunaan si topeng mayit ku aing jeung si Guntara engke bakal diteangan. Alah rek kabur ka mana we ge bakal kapanggih ku aing mata si wawalag danten teh. Alah dipodaran ku aing ge si topeng mayit teh. Urang sakalian jeung aing ngajolak si Rawing ka tempatna si Rama Pamungkas gun euy. Sumun mangga pangarsa.